kelas wali mah lalaunanana menuju Allah, gandengna menuju Allah, jahatena geus infirodnya nama geus deka Allah bae hiji Allah, hiji be Allah nya nama geus. Nah ndek datang kadinya teh Seki Holid geus loba santrina, geus luar biasa ilmuna, bahkan geus diwali-wali ku masyarakat teh. Pat santri beralih kabeh, pat nu mingguan garareueuh, nu bulanan arareueuh, akhirna gering batinnya nah, gering parah. Justru keur gering gitulah Allah mere hidayah. Cet balik deui ka aslina. Nu kamari keur sehat mah nyana teh aya irodah, aya karep, aya hayang, aya resep. Barang gering teu boga irodah jeung teu boga resep, balik deui ka aslina. Ketika balik deui ka aslina, sinar ilahi kadeulean deui ku jelema. Lamun sinar ilahi kadeulean deui ku jelema, hayang ngaji deui rukun wudu nu aya di nyana asa beda jeung nu saja. Rukun salat di batur ge 13 di jana ge 13 tapi beda di nyana mengeunah karasana sebab aya nur ilahi. Kuari balik deui kuari teh nu ngaraji padahal cenah gering keneh nu ngaraji geus aya deui dongeng ngaranna ge padahal mah tahunan. Dongeng mah atuh 10 menit aju garing deui bae aja. Ya dongeng. Terus loba deui nu ngaraji mama gereja ger be abdi bade masantri mama gereja ger anak abdi kari mama ger turut. Oh. Berarti sidar ilahi tah nu ngamangpaatkeun ilmu mah. Lain ilmuna sinar ilahina. Cek Imam Ghazali sapira pikih atuh bisa didebatkeun tapi nur ilahi nu mahal. Tah, kuari balik deui bagus kuari. Mama cek masyarakat gereja ger bae abdi ayeuna mah bade ngaos mama. Malah di jero hate embung. Tu balik deui kana pangkat dirina wali. Embung aing mah geus ngaji di nu sejen bae. Embung geus aing ngaji sarua bae malah embung. Dek di ajian teh jaga teh embung ari urang keur can jadi wali mah pan hayang masang merek pan menerima murid baru.